Mang, ari mang masih kena nyepeng ujung berung. Masih atuh pasar ujung berung dicekel ku dewek. Timimiti Cijambe, Pasir Impun, Sindang Laya, nepikeun ka Cikadut, dewek nu nyekel. Ampun Bang Jago. Timimiti tukang ojek, tukang parkir, nepikeun ka PKL. Setor ka dewek. Jagopan dewek. Aya nu leuwih jago ti Mang. Saha lur? Jelema anu wani nembak pamajikan batur hareupeun salakina. Aya naon dia menijaga nu bingung gitu. Kebenaran aya ada apa peribahasa? Apal atuh peribahasa mah kan ada jagona. Ieu peribahasana ada gula, ada titik-titik. Oh, gampang atuh kitu mah. Ada gula, ada kopi. Bibit virus usia 6 bulan gitu. Kalau dia bibit kopi terus buahan tinggal ya terus siap panen ya apa kedah terang ya maka buahannya dinten ieu dinten terakhir abdi ngadampingi akang duaan janten penyuluh pertanian. Mudah-mudahan ilmu anu didapat biasa bermanfaat kanggo akang duaan di lapangan. Amin. Insya Allah upami akang duaan tos lulus pengen sertifikat di perhutani. Nah, kayaknya abdi bari tumaros. Ya. Tah upami Kang Herdi ya aya patarosan. Upami bibit pina 10 dipelakeun hiji tinggal sabaraha? Tinggal salapan, Pak. Leres pisan berarti ilmu pertanian tos nerap ka Kang Herdi. Tah, upami Kang Lepan tinggal Siap, tinggal di ujung berung, Pak. Deuh, ayeuna mah asa ketempo senang wae emang euy. Pasti atuh, Biasana mah ningali pamajikan di dinya, bos-bos ceurik, nepi ka 3-4 kali ceurik sapoe teh. Insap ayeuna mah urang moal nyongcekeun pamajikan deui. Gaji urang kabeh dibikeun ka pamajikan. Nah, Coba bayangkeun, sakali ceurik karugian urang gede pisan. non hubungana ceurik jeung karugian. Tah, lamun awewe ceurik timimiti blush on, eyeliner, eyeshadow, nikat kontak lens, palit dah 750.000 ngalayang. Terus
lamun sapoe cerik 4 kali bangkrut aing mah. Aduh. Heeh, nya euy. Bisa-bisa urang-urang nu ceurik. Tah eta. Ah.